Ibu kapaksa teu ka dieu dipaksa henteu bagus kusabab kana tolab ilmu mah urang teh ulah kapaksa jeung dipaksa tapi kudu maksakeun faqulu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu maradudatun la tuqbalu sing sahaja mah ih make seni dong pakai seninya eueukeun emak abang kena lalaki gede tanaga dihejeunkeun emak kos doma eta mah sing sahaja mah tah kitu beda jeung tadi kadang teh ibadah teu jeung ilmuna maka ibadahna meniraing kos dombanya moal ditarima ku Gusti di mana-mana aya riungan di mana-mana aya pangajian siga urang ayeuna kieu Allah Subhanahu wa taala ngutus ka malaikatna pikeun datang kana ieu tem erek naon eta malaikat datang kana ieu tempat teh anu apa eta malaikat diutus ku Gusti Allah pikeun nyebutan dosa-dosa anu aya dina awak tapi tina lobana dosa orang bantar kawung teh cenah lobaan keneh dosa pamajikan kanu jadi salaki tah dangukeun euy eta ada dendam tersendiri nya punya berarti Pak di dieu mah ibu-ibuna sok menta hampura ka bapak unggal poe tara tahun sakali iraha atau menta hampurana lebaran berarti yakin ya Pak nya ibu-ibu orang dia mah maot naterek bulan Sawal Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meuli buleng kamangyana cakep sakali deui meuli buleng kamangyana anu harulang-hulang mudah-mudahan sing dilancarkeun urusanana meuli rantang kabiratna anu barogah hutang sing dilalunaskeun sadayana anu pangtarikna sorana panggedena tanagana Masya Allah kumaha daramang sadayana ya kumaha ngajawab salamna ikhlas ridho teu kapaksa rela saladar bisa anu teu elingnya urang doakeun mudah-mudahan anu ikhlas ngajawab salam tina hatena mudah-mudahan sing dinasibkeun tiasa ziarah ka Makkah sareng Madinah amin. Ibu hayang ka Makkah Bu geus daftar acan baroga duitna atuh saharek nu mawa nya tapi ulah leutik hate nya panya mudah-mudahan orang sadayana nu hadir dina ieu patempatan sadayana sing dinasibkeun tiasa ziarah ka Makkah sareng Madinah amin. Kari-karimun balikna ka Badali Sawah amin. Kajian imah nu megah amin. Kabeuli mobil nu mewah rizkina sing tambah-tambah milikna sing tambah-tambah bojo si bapak oge sing soleha belah ditambah belah diulah tenang Bu palebannya masih kuring kita satuju alhamdulillah alhamdulillahilladzi ja'ala hadhihi sa'ah sa'atan mubarakatan 'indallah wa ja'ala hadhil jam'iyatan muhassalatan
biha syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa sahibus syafa'ah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Supaya lebih barakah kita buka dengan sholawat. Siap Bu? Siap sholawat siap? Dikeluarin suaranya siap? Kata Nabi, man sholla alayya, barang siapa yang bersolawat kepadaku, wa rafa'a sautahu, suaranya itu dikencengin Bu, sorak nate ditarikan, wajabat lahul jannah, maka wajib pikeun eta jalma teh asup ka syurga. Ibu pengen ka syurga Bu? Keluarkan suara nasihat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sarang-sarang siap. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Dirawuku kelong komo lamun tibrasare bisi dirawuku kelong sareng-sareng salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Pertama yang saya hormati pengatur waktu, penata acara, yaitu MC. Belah mana MC nate? Di mana leungitnya? Hah? Aya MC ka mana? Anu pamudah-mudahan ku Allah dimuliakan, amin. Juga teristimewa segenap panitia penyelenggara acara pengajian rutin Ahad Manis nyawanya. Anu mana dina siang ayeuna ngayakeun hiji acara, ngayakeun hiji pengajian dalam rangka pengajian rutin ya punya. Urang doakeun mudah-mudahan perjuangan para panitia penyelenggara sadayana ku Allah teh sing digentosku berlipat-lipat ganda, amin ya Allah ya Robbal. Margi naon Bu, keur ngayakeun acara samodel kieu teh panitia teh ngabutuhkeun pengorbanan, betul?
pengorbanan naon wae rupa-rupanya aya nu ngorbankeun harta bandana, aya nu ngorbankeun tanagana, betul? Aya nu ngorbankeun pikiranna, bahkan aya anu teu mikir-mikir acan. Aya panitia nu teu mikir kajian we harejo nya bajuna teh tapi teu gaul. Nah disebut teu mikir neng da karunya nu gawe mah nya apanya? Ti mimiti riweuh nyiapkeun acar. Rok bantuan dah capek. Ti mimiti nyiapkeun acar, masang ten, nyieun pang, nyawa sonsis, ti mimiti mencit hai, mencit dom, mencit sap, mencit anu genut rek dipencit ti dieu mah. Apakah itu semua tidak membutuhkan pengorbanan, Bu? Membutuhkan, makanya kita doakan mudah-mudahan perjuangan para panitia semua Allah ganti dengan berlipat-lipat ganda, amin ya Allah ya Robbal. Juga yang saya hormati dan saya banggakan tim audio sound system. Di paling mana audio sound system? Di belakang. Walau mana? Oh iya, walaupun mereka suka gagal dalam bercinta tapi tidak gagal dalam memberi suara. Karena pada dasarnya operator sound system itu hanya bisa membandingkan suara ya, bukan membandingkan cinta. Betul? Makanya kita doakan mudah-mudahan tim audio sound system yang ikut serta mensukseskan acara ini, kita doakan mudah-mudahan sehat semuanya, amin. Masuk surga, amin. Jeung sona asup ka surga. Juga yang saya hormati guru-guru urang sadayana, para kasepuhan, para alimil ulama, asatidz wal ustadzah, para pimpinan pondok pesantren, para pimpinan majelis taklim, wabil khusus ketua majelis wakil cabang, Rois Suriah, oke ka para kiai, para ajangan sadayana, masya Allah, yang mana luar biasa tawaduknya ya Bu ya, anu mana parantos ikhlas mana masihan waktos kasim kuring, ikhlas mana nyanggakeun waktos kasim kuring, anu mana guru-guru kita semua Bu luar biasa amat menghargai ka abdi, tapi abdi sapertos teu ngahargaan gitu. Nah neng ieu buktina sim kuring di panggung ya, guru-guru kita semua pada di bawah gak apa-apa Pak. Lain salah abdinya, tapi nu salah mah paniti kusabab sim kuring teh poe ayeuna teh keur diatur ku pani cek panitia teh diuk di dieu na di dieu wae gitu Pak nya. Matakan hapuntennya walau naon mangana teh dalam artian sim kuring teh poe ayeuna teh keur dibayar ku pani. Matakan hampura bah, hampura akinya bapak sadayana hampura ieu sim kuring awewe di luhur lalaki di handap kenae. Kali-kalinya awewe di luhur supaya aya variasi gitunya. Masya Allah, urang doakan Bu guru-guru orang sadayana mudah-mudahan ku Allah sing dipasihan sehat badan, amin. Ditambih-tambih barokah ilmuna, amin. Ditambih-tambih barokah amalna, amin. Bagi anu jantan putra putrina sing jantan putra putri anu solih tur solihah, anu tiasa neraskeun perjuangan mantena, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anu kusim kuring dipihormat ketua MWC Nahdlatul Ulama kersana Bapak Kiai Amin Mustaqim. Oke, Bapak Sudono SH sebagai anggota DPR Kabupaten Brebes. Oke, Ibu Kepala Desa Sindangwangi, juga pengurus muslimat dan patayat sekecamatan Bantar Kawung. Juga tak lupa kepada kepengurus Ansor, Banser, IPNU semuanya nyabunya. Mudah-mudahan Allah berkahkan kehidupannya, Allah berkahkan keluarganya, amin ya Allah ya Rabbal. Dan kita doakan mudah-mudahan pemimpin kita semua Allah jadikan pemimpin yang adil, amin. Pemimpin anu amanah, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang senantiasa dicintai oleh rakyatnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan desa kita, menjadikan kecamatan kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, soleh yang mimpinnya soleh pemimpinnya dan yang dipimpinnya, amin ya Allah ya Rabbal. Oke tahilap ibu-ibu bapak-bapak hadirin hadirat umat kanjeng Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam kumaha daramang sadayana anu cangkel aya, anu nyeri tuur aya, anu nyeri cangkeng, anu can mandi loba cenah teh nya, anu teu boga duit loba hutang sagala hareudang aya hareudang komo nu biasa tara make tiung mada panasnya. Sok ibu balik tina ieu tempat naon anu mimiti dibuka tiung heula ta berkat heula tiung ibu balik tina ieu patempatan hareudang eta tiung dialungkeun lung leuheung kana kursi ieu mader kana rak piring jol salakina rek masak mie eta tiung dijieun cempal saking make tiung teh pan hareud. Tapi mudah-mudahan panasnya kita hareudangna urang di alam dunia sing entong ngalaman panasna di neraka. Amin ya Allah ya Robbal. Bu Pak Araya ngaji sareng sim kuring sing rilek, sing santai, sing merenah siap. Kusabab rileks, kusabab santai, heug bae ibu ngaji jeung sim kuring erek bari barang dahar, heug. Bari barang dahar. Heug gitu sok, rek bari barang dahar, sugan bapak-bapana rek bari ngudud, rek bari ngopi, nundutan, heug bae. Ayeuna keur dina pangajian ibu jeung bapak nundutan wajar teu? Da naon? Da tunuh. Tapi lamun misalkeun dina acara pangajian mubaligna anu sare, eta teh kurang sare. Kajeng kurang ajarnya. Masya Allah Bu, santai siap. Melalui Bu ngalangkungan nikmat ijadna Allah urang sadayana tiasa kumpul ngariung dina ieu tempat. Nikmat ijad itu merupakan apa ya? Nikmat kita telah diciptakan oleh Allah, betul Bu? Urang sadayana hadir dina ieu tempat-tempatan berkat nikmat ijadna Allah Subhanahu wa taala. Bahkan urang sadayana teh pernah requestnya Bu ke orang tua kita dan kepada Tuhan kita sugan orang teh hayang lahir teh tanggal 1 Januari ameh demeriahkeun ku sadunia, betul Bu? Kita tidak pernah request kepada Allah, ya Allah saya pengen dilahirkan pada tanggal 17 Agustus biar dimeriahkan satu Indonesia, betul? Kita tidak pernah meminta, tapi berkat nikmat ijad Allah kita bisa hadir di tempat ini, ditambah dengan nikmat imdad. Apa itu nikmat imdad Bu? Nikmat imdad itu adalah nikmat pelengkap kehidupan berupa harta, jabatan, kedudukan, kemewahan dan lain sebagainya. Tapi Bu, dari berbagai nikmat yang telah Allah berikan yang tadi ada nikmat yang paling besar dan istimewa. Apa? Nikmat iman, Islam dan ihsan. Kenapa nikmat sehat tidak disebutkan, Neng? Karena Bu, kalau misalkan nikmat, patokan nikmat itu adalah kesehatan, berarti orang yang paling dianggap banyak memiliki nikmat itu adalah Fir'aun. Karena Fir'aun itu tidak pernah sakit seumur hidupnya. Beda jeung orang dia, betul? Orang dia geringan wae henteu? Geringan, dikit-dikit pilek, dikit-dikit demam, betul Bu? Kalau misalkan harta dijadikan patokan nikmat, berarti yang dianggap paling banyak mendapatkan nikmat itu adalah Qorun, betul Bu? Kalau misalkan jabatan, kedudukan dijadikan patokan nikmat, maka yang paling dianggap banyak mendapatkan nikmat itu adalah Raja Namrud. Tapi yang paling istimewa dari berbagai nikmat tersebut iman, ihsan, Islam, yang mana mereka semua tidak mempunyainya, betul? Matakan syukuran urang sadayana berkat nikmati Allah tiasa hadir dina ieu tempat. Ibu semangat teu? Matana masih kena cenghar masih encan aya nu ngagebleg hideung acan kuat keneh kuat mapai jalan satapak kajuk-juk kahiji ulah kahiji lembur si jadi mawar bodas kahiji majelis siap. Iya tapi hapunten bapaknya iya uyos ceramahna nyanyian uyos
bisi ulah. Bu, saya dihujat di Facebook cenah loba gaya, cenah ceramah zaman ayeuna mah aya nyanyian, cenah aya bodoran, cek abdi teh lain loba gaya. Dalam misalkan zaman kiwari ngaji teu dibaringi dengan candaan sok balalubar, betul? Henteu bubar nundutan, henteu nundutan tibra, henteu tibra api-api kacai ngan teu balik deui, teuing bener kacai ting dileg-leg ku juri eta teh nya. Emang boleh cenah urang keur ngaji seserian? Boleh. Anu ulah teh nyengserikeun anu emang boleh ayeuna urang seserian babarengan? Boleh. Anu ulah teh seserian naon teh berarti minimal otot ka dieu nyebut galonanya da seuri mah teu salah nyebutnya. Seuri teh mangrupakeun obat naon cenah? Jalma anu seuri awak efek karena awak nanti jadi seger, betul? Kunaon atuh ayeuna loba jalma gering kurang seuri. Matakan ngaji sana simkuring nu tadi teh rileks santai, hayang seuri der, hayang seuri, hayang nyanyi, hayang balik ulah eta mah nya tahan. Siap Bu? Karek di mana tadi teh? Mapai nya, mapai. Kahiji naon cenah tadi? Mapai jalan satapak kajugjug kahiji dan nyebut lembur awas dah hanteu karasa capina sabab make kendaraan, betul? Ibu anu kadia naik mobil aya, naik motor aya, berjalan kaki aya, dibere duit atau ti kubu kades ku panitia atuh 10.000 5.000 2.000 dah. Ih atuh meuni watirnya ibu kapaksa teu ka dieu, dipaksa henteu bagus. Kusabab kana tolab ilmu mah urang teh ulah kapaksa jeung dipaksa, tapi kudu maksakeun. Ibu maksakeun ka dieu Bu, ikhlas teu, ridho teu. Coba simpuring rek nanya ke orang mana itu? Sindang Wangi. Coba ibu-ibu jeung bapak-bapak orang Sindang Wangi simkuring badena ros wios. Kira-kira datang kana ieu patempatan habade seja tolabul ilmi atanapi tolabul kejo. Hah? Ning seuri tadi nama rek tolab ilmu ngan angger can ari keresek belang masuk dibawa. Banyak kasus Pak, tiap saya ceramah pasti ibu-ibu teh marawa keresek belang. Keur naon cenah Bu eta teh jang naon? Lumayan neng aya jeruk 3 asupkeun. Aya papais genep jujulkeun. Aya kena nu aya cokot ka ieu mah nya nya. Tapi kade mun balik ka ieu mah bongkar eta babawa. Bisi poho hanas diwadahan kabeh digantungkeun dina paku menang saminggu papais buruk didinya. Tapi insya Allah simkuring mah husnudonnya ka ibu-ibu orang dia mah masya Allah datang kana ieu tempat teh sejak bade tolab ilmu oge apal kana fadilahna tolabul ilmi. Naon cenah fadilahna tolab ilmu teh? Urang tinggal di dina kitab Lubabal Hadis saurna kumaha? Man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bih kana afdala min ayyusalliya alfa raka'atin tatawwu'an. Maka sing saha jalma cenah anu ngaji anu naon cenah? Anu naon cenah? Sakumaha ngajina? Baban satu bab saja. Hadir hungkul ngaregepkeun hungkul dina ieu patempatan Bu. Rek diamalkeun eta mah rek henteu. Duduk saja, hanya menyimak saja. Bagusan keneh ayeuna tibatan salat 1000 rakaat. Ibu aya di dinu pernah salat 1000 rakaat aya? Ih mun aya eta hulu tinggalin di handapnya. Saking ku berat, saking ku ripuh. Tapi ibu ayeuna cicing hungkul ngaregepkeun hungkul dina ieu tempat, alusan keneh ayeuna tibatan salat 1000 rakaat. Timbul pertanyaan ti Ibu Titin, aya Ibu Titin di dia, Ibu Lilis, Ibu Nur, Bu Imas,
Bu Nunung, Bu Neng, Bu Ida, Bu Eti. Ih, aya Bu Eti. Nah cenah urang. Oh. Nah cenah urang ayeuna afdalan keneh tolab ilmu tinimbang salat 1000 rakaat. Mangkaning dina salat mah urang teh aya wuduna, aya rukuna, aya sujudna. Tapi nah geuningan urang teh afdalan keneh tolab ilmu. Dijawab ku si Ece, apalah arti urang ayeuna salat 1000 rakaat lamun misalkeun teu dibarengan sareng ilmu. Nah, sok sanajan ayeuna ibu salat 1000 rakaat teu apal kana salat nama, salat ge bakal sia-sia. Karena apa, Bu? Maghrib tidak cukup dengan 3 rakaat saja. Subuh tidak cukup dengan 2 rakaat saja. Duhur tidak cukup dengan 4 rakaat saja. Tapi kita harus tahu akan ilmu yang berhubungan dengan sholat kita, betul? Entah itu arkanus sholahnya, entah itu mubtilatus sholahnya, entah itu surutus sholahnya, atau sunanus sholah dan lain sebagainya, betul? Ayeuna sok sanajan Ece puasa teu apal kana ilmu nama maka kur haus jeung dahaga hungkul, betul Bu? Ayeuna ibu indit hajian, indit umrohan teu apal kana ilmuna maka kur olok-olok duit jeung waktu semata, betul? Matakan beramal tanpa ilmu mardudatun latuk balu, tidak akan diterima oleh Allah. Na'udhu. Di dalam kitab Zubad katanya gimana, Bu? Faqullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun latuk balu. Sing sahaja ma siap nyebut ma keluarkan suara siap belah ditu ayah. Halo ibu monrek maut eueuh soraan manya kagok araya bapak-bapak araya Gusti belah dimangan molohok ke kahareup kos ngebogoh araya keluarkan suara siap nyebut emak siap. Sing sahaja 10 orang anu belah tengah eueuhan aya sok anu teu nyebut emak didoakeun balikna nincak tai sok soknya siapnya. Sing sahaja ih make seni dong, pakai seninya eunekeun emak abang kena lalaki gede tanaga dihejeunkeun emak kos doma eta mah banser gagah emak kos doma pakai seni sing syahdu sing tenang siap. So sing sahaja lah gitu beda jeung tadi kadang teh ibadah teu jeung ilmuna maka ibadahna meniraing kos dombanya moal ditarima ku Gusti bener turuk tuk wish araya masih semangat masih beramal tanpa ilmu mardudatun latuk balu moal ditarima ku Gusti. Matakan alhamdulillah wa syukurillah ibu ayeuna datang ka dieu tempat sejak rek tolab ilmu maka yakin dosa urang sadayana teh dihampura ku Gusti. Dina teh kitab Tanbihul Ghafilin saurna kumaha? Di mana-mana aya riungan, di mana-mana aya pangajian siga urang ayeuna kieu Allah Subhanahu wa taala ngutus ka malaikatna pikeun datang kana ieu tem. Erek naon eta malaikat datang kana ieu tempat teh? Anu apa? Eta malaikat diutus ku Gusti Allah pikeun nyabutan dosa-dosa anu aya dina awak ur. Bu Ida karasa keur dicabut dosa. Bu Yuyun atuh. Ibu Kokom sugan karasa. Aya Bu Kokom. Iya puntennya lain kokom iya kokom Jakarta tuh karasa urang teh keur didudutan anak teh keur dicabutan dosa teh tapi teu karasa mun karasa mah geus pingsan nya nya kusabab urang mah gede kene dosana tinimbang awakna, betul? Terus kamanakeun eta sedosa nu meunang nyabutan teh pijeun kaleuweung cenah eta bu malaikat nyabutan dosa orang sindang
wangi di bedolan di gembol di karungan dibawa ka ditu ka gunung ka mana cenah gunung naon berarti di dia gunung naon Bu gunung saudara Sagara biasa tong molotot atunya Sagara dibawa ke gunung Sagara barangkan nepi eta malaikat ke gunung Sagara cek gunung Sagara naon sia teh dina karung meni loba kitu ieu dosa orang Bantar Kawung kabeh diwadahan ka dieu lobanya heueuh rek kamanakeun sih erek dibikeun ka mana Bu ka laut tapi cek laut teh cenah hampura kaula mah moal narim kusabab di dia geus loba dosa mah lanjut kamanakeun atuh cenah gunung lamun misalkeun ya dosa orang Bantar Kawung ulah kadiekeun mah ulah bingung malaikat bikeun we ka ditu ka laut ka mana cenah laut naon berarti di dia laut naonnya maknya ka Pangandaran jauh-jauh ka Ciamis nya teu aya laut ka mana Cilacap ka laut Cilacap Cilacap amun di loba-loba teuing atuh nya eta bu malaikat ditolak ku gunung Sagara lumpat ka laut arek naon miceun dosa orang mana Masya Allah tapi cenah cek laut teh kumaha cik ningali heula sim kuring teh euy cenah hayang ningali naon eta teh dosa teh ditingali teh loba pisan dosa orang Bantar Kawung tapi tina lobana dosa orang Bantar Kawung teh cenah lobaan keneh dosa pamajikan kanu jadi salaki tah dangukeun euy eta ada dendam tersendirinya punya Bu araya Bu ibu ngarasa teu loba dosa boga dosa teu ka salaki loba apa saeutik rek dibawa maot moal ih meni pede nya nya ibu baroga dosa ka salaki loba apa saeutik rek dibawa maot moal ih meni pede nya sakadiri belah ditu ibu boga dosa ka salaki loba apa saeutik rek dibawa maot moal berarti Pak di dieu mah ibu-ibuna sok menta hampura ka bapak unggal poe tara ya satahun sakali iraha atau menta hampurana lebaran berarti yakin ya Pak nya ibu-ibu orang dia mah maot naterek bulan Sawal da lebaran dibeakeun dosana leres wo Gusti urang mah rumah saja lemah loba dos komo keur ngaji ge urang teh sok loba hulang hul mikiran hut komo nu genut sok beuki hit ayeuna ge keur ngaji sok beuki hilap keur ngaji jeung beuki hitut cenah keur ngaji ari cak laut teh kumaha aduh cenah hampura moal ditarima loba teuing dosa orang Bantar Kawung mah dosa ibu-ibu itu banyak komo dosa bapak tadangukeun bapak-bapak aduh ini gayanya tong tepuk tangan dalin japatinya ari cek laut teh hampura kaula moal narima lanjut kamanakeun atuh ieu cenah dosa teh bawa diwedah ka ditu ka Bantar Kawung eta dosa titah dibawa di ka mana Bu Mang Kaning Bu Titin Bu Kokom Bu Imas Bu Nur Bu Ai teh kabeh geus dilaanan dosana teh ayeuna rek dibikeunan deui ka Bu Yuyun jeung ka Bu Ida Bu Eti oge komo tapi karek kedidinya Gusti Allah dijegat ku Gusti Allah saurna teh kumaha rek ka mana maneh malaikat Gusti sim kuring teh ayeuna bade balik deui tadi teh ditolak ku gunung ditolak ku laut ayeuna lumpat deui ka Bantar Kawung arek naon erek dibikeunan deui dosa nu meunang nyabutan tadi tapi cek Gusti Allah kumaha ulah malaikat kusabab pikeun jalma anu keur tolab ilmu ku kaula geus dihampura sakabeh dosana alhamdulillah ari cek malaikat teh ya Allah lamun misalkan ieu dosa orang Bantar Kawung ulah dibagikeun deui ka bapak-bapak ka bapak Asep ka bapak Dadang ka bapak Jajang ka bapak Aceng kudu kamanakeun cekelan we cenah ku anjeun naon cenah Bu cekelan we
Ari cek malaikat teh Gusti lamun dicecekelan wae mah sim kuring ge cangkel naon cenah Bu? Apa cangkel di dieu? Pegel. Betul? Ari cek Gusti Allah kumaha? Wahai malaikat, lamun misalkeun ieu dosa orang bantar kawung geus dicekelan ku anjeun, nangtung anjeun di ujung-ujung jalan, nangtung anjeun di ujung-ujung gang, nangtung anjeun di lawang panto. Lamun weh aya jelema anu balik ti heula samemeh doa, tah bikeun dosana ka dinya. Bade balik ti heula mangkari nu belah ditu geus niatnya rek balik cenah jam 11 can beres keneh wae merek balik heug bae sim kuring mada teu maksa ibu ayeuna teu ngilu ieu acara ti kaberes teu maksa ngan kitu we meureunna kabayang eta bikokom balik ti heula ditanya ku malaikat rek ka mana kom euy rek ka dieu cenah rek balik tah atuh dosa jeger rugi teh ibu rugi betul nu tadi urang mah dosa mah teu kudu dibere. Ya mudah-mudahan orang sadaya anu hadir dina ieu patempatan hahareudangan cacangkeulan pasesedek jeung batur pada deket jeung batur komo nu gigireun bau awak mada lieur. Betul? Mudah-mudahan sing janten kiparat dosa urang. Amin. Ya Allah ya Robbal. Sebelum dilanjut ke pembahasan tadi panitia minta waktu katanya ya untuk gelar sorban, betul? Sekarang sambil kita bersolawat kita gelar sorban, mari kita sisihkan sebagian harta kita, insya Allah Allah ganti dengan berlipat ganda. Amin ya Allah ya Robbal. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Maulaya salli ala habibikal Mustafa sallim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba Maulaya salli ala habibikal Mustafa sallim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba sallim ya Rabbi ala nabiyikal
والسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه البشير النذير والسراج المنير البشير النذير والسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه يا صلي على حبيبك وصفا سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى صلي على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli alaihi. Sudah Bu? Sudah ya? Kita lanjutkan ya Bu ya. Kita semua berkumpul di suatu tempat yaitu dalam rangka acara rutinan Muslimat Patayat Nahdlatul Ulama. Betul Bu? Bedana Patayat jeung Muslimat naon sih? Lamun we ngaliwatna teh selengseng sengit parfum Patayat. Lamun pas ngalewatna selengseng bau remason, bau kayu putih minyak angin tah eta teh Muslimat. Hah? Ieu henteu namanya, henteu. Kusaba nu kusim kuring terang mah canapan Patayat mah dari 25 sampai 45 ya. Kalau misalkan Muslimat itu dari 45 sampai lansia. Lamun misalkan masih kena aya lansia nu masih kena Patayat berarti eta teh lansia kadaluarsa. Betul Bu? Masya Allah, ini semua saya sedang berhadapan dengan wanita-wanita hebat. Betul Bu? Nah, berbicara tentang wanita Bu, wanita, menjadi wanita itu tidaklah mudah. Betul? Karena apa? Wanita itu banyak sekali tuntutan perannya. Betul? Nah, banyak sekali peran yang mereka perankan, yang kita perankan dalam satu tubuh, sehingga kita semua tidak bisa membedakan mana capek, mana sakit. Betul? Jadi sebenarnya wanita itu bukan berarti tidak pernah sakit, tapi saking capeknya, saking banyaknya peran yang kita perankan dalam satu tubuh ini, kita tidak bisa membedakan mana sakit, mana capek. Betul Bu? Peran apa saja sih yang diperankan oleh wanita? Pertama, wanita itu dituntut untuk menjadi hamba yang taat kepada Allah, kepada Kholiknya, kepada Tuhannya. Betul? Karena pada dasarnya bukan hanya wanita, urang sadayana diciptakan ku Gusti Allah teh pikeun ibadah ka Gusti. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Urang sadayana teh diciptakan ku Gusti Allah teh pikeun ibadah. Anu kaduana, kita sebagai wanita itu dituntut untuk menjadi istri yang sholihah untuk suami kita. Betul Bu? Karena pada dasarnya secantik apapun kita, sebagus apapun badan kita, kalau misalkan kita tidak ada akhlak kepada suami, maka nilainya nol. Betul? Bukan alis berukir, bukan bibir bergincu yang kudambakan, dia yang punya malu. Betul? Malu teh akhlak. Betul Bu? Apa akhlak seorang istri kepada suami? Banyak sekali Pak. Kalau misalkan kita runtuhkan satu-satu loba teuing. Betul? Saya mau membawa satu saja akhlak seorang istri kepada suami yang sering diabaikan.
sepele tapi sering diabai, kecil tapi sering diabai, leutik tapi sering diabai. Naon urang teh sok poho, urang teh sok wani teuing hitut hareupeun salaki. Bapak sok hari itu tara pamajikan apa? Ari ibu sok wani hitut hareupeun salaki. Ari pas anyaran kawin wani hitut hareupeun salaki. Henteu, nah ayeuna bisa wani. Da si bapaknya banyak. Kade eta teh akhlak, betul Bu? Tapi sebenarnya masih perilaku seorang istri kepada suami teh tergantung salaki, betul? Ayeuna eceh hitut hareupeun salaki bisa wani teh kusabab salah si bapak. Nah cenah mah kejeng salah si bapak, yo dangukeun Pak. Bapak anyaran kawin pamajikan hitut hareupeun bapak ditegur apa diantep? Diantep. Ibu hitut hareupeun salaki kudu nama ditegur Pak, supaya terjadi kebiasaan ti ka ayeuna. Komo ayeuna rumah tangga 10 tahun 20 tahun ngomong lain ku biwir deui. Kunaon Bu? Hitut. Kuduna pas awalan kawin teh ditegur ku bapak teh, contoh ibu hitut hareupeun salaki celegur. Badag langsung. Kasur ketika bolong Bu. Cek si bapak teh kumaha? Apa itu teh bunda? Ayeuna disebut bunda di dia. Ayah, papi, mami, ulah gitu neng bae. Eta mah bentukannya urang ka salaki, betul? Bentuk sayang kita kepada pasangan. Malahan disunahkan kita kepada pasangan itu memanggil dengan panggilan yang indah, memanggil dengan panggilan yang so sweet. Kenai nyebut mamih kanu sukun aja brag oge. Kenai. Oh, ya Allah. Itu bentuk kasih sayang kita. Contoh ibu hitut hareupeun salaki jelgur, cek si bapak kumaha? Apa itu teh bunda? Ini teh kentut ayah. Bunda, apakah bunda tidak tahu di dalam kitab ukud itu teh akhlak? Apa bunda? Wala yasummu anfuhu minki illa thaybarrihi, wala yasummu sareng ulah ngambe naon anfuhu irungna salaki minki ti anjeun awewe illa thaybarrihi kecuali ambe anu hade. Bunda, sebenarnya bau kelek bunda itu jangan sampai tercium oleh ayah. Bau sungut bunda itu jangan tercium oleh ayah. Apalagi ini kentut bunda ditodongin ke ayah, tidak boleh eta teh bunda. Akhlak, betul Bu? Ih, masya Allah, mun urang disandingkeun akhlak kita dengan akhlak istri Rasul asa jauh Bu. Jauh. Istri Rasul Madinah nalika dipanggil ku Kanjeng Rasul teh rangkuh Bu. Rangkuh apa rangkuh? Contoh, ya Humairah, labbaika ya Rasulullah. Lain nyeri beuteung nyebak ieu teh. Rangkuh. Orang dia sok rangkuh tarapa. Si bapak keur nonton TV bari ngagoler katincak beheungna. Cik atuh awas ulah ngahalangan di dinya. Betul Bu? Ya Allah. Dina nalika ngaliwat hareupeun salaki teh moyongkot. Apa teh si moyongkot di dia? Dongkok kita tah. Ari orang dia sok moyongkot tara. Salaki keur cicing ge dia toker kos ka ucing. Hudang sateu bapakna tingali wayah kita salaki batur mah geus usaha. Ngan didinya mangalumuk ke kos seusehaneun. Piraku kudu diduruk mah. Anu ngabakar suami di dia. Luar biasa ya. Tapi insya Allah husnudon Bu, saya mah ke orang sini masya Allah ditinggali wajah nage wajah solehah hungkul, wajah nage wajah surga ya, pinter ngabungahkan dan membahagiakan suami. Menjadi wanita itu luar biasa Bu, pi pahalaeun loba, pi dosaeun oge loba. Ayeuna urang ngabungahkeun hate salaki teu pira ngabungahkeun hate salaki ge jadi ibadah ternyata untuk wanita mah. Ibu membahagiakan suami menang pahala. Apa Bu pahalanya? 40 tahun ibadah sunnah ku malaikat dicatat dipasikeun ka urang. Luar biasa teh. Aya di dina umurna 40 tahun aya full ibadah atau henteu? Henteu. Tapi ibu membahagiakan suami. Pahalana 40 tahun ibadah sunnah. Luar biasa teh. Jangankan kita ibadah sunnah Bu, ibadah yang wajib aja kita masih males, bolong-bolong, sok di akhir-akhir, sok di waktu subuh, duhur, karepotan asar
maghrib isya kira salatna nya Bu nu paling hoream salat naon isya jeung naon jeung subuh jeung lohornya jeung asar jeung maghrib kabeh urang mah luar biasa Bu karena ibadah teu pati beuki itu bekah coba itu Pak ibadah teu pati beuk ngaji api-ap sodakoh pel ari hayang-hayang kasur eueuh ti kirangna ibu hayang ka surga bapak hoyong ka surga osok hudang ti peuting salat tahajud tara ari nu tara iman nu tara rek naon atuh hudang ti peuting teh rek iih cenah rek ngompol adi geus ngompol naon deui atuh nangisang heula bebersih heula palingan bau kacoa orang dia mah katingal ibu tapi istri yang salihah itu ya Bu ya teu kudu ge tahajud teu kudu ge naon Bu cukup membahagiakan suami ge ternyata pahalanya luar biasa cukup kita bahagiakan suami siap Bu insya ari nu teu boga suami kumaha neng teu diajak eta mah ieu mah anu boga salaki anu teu boga salaki mah teu diajak betul Bu meni baringung cenah ari abdi mah teu boga salaki tong bingung anu teu boga salaki mah teu diajak cukup menjaga diri saja itu sudah menjadi ibadah yang luar biasa betul Bu peran yang kedua kita itu dituntut untuk menjadi istri yang solihah dan yang ketiga kita dituntut untuk menjadi ibu yang baik untuk anak-anak kita karena apa Bu di dalam keterangan sanor kumaha mana sih itu rada ieu Ibu fakaifa nadrun bil abnabil khairun idza nasya'u bihifdzil jahilat bagaimana kita akan mendapatkan anak yang solih dan solihah kalau misalkan diurus dan diasuh oleh wanita yang tidak memiliki ilmu betul Bu bagaimana kita bisa mengharapkan anak kita menjadi penolong kita di akhirat kalau misalkan kita tidak menyiapkan diri kita untuk menjadi istri yang solihah dan ibu yang baik untuk anak-anak kita al-ummu madrasatul ula ibu itu adalah madrasah pertama untuk anak-anaknya makanya kita harus mempersiapkan diri kita untuk menjadikan anak kita itu terdidik tapi sebelum kita mendidik kita juga harus menjadi perempuan yang terdidik jadilah terdidik sebelum mendidik karena prospek kehidupan sejatinya bukan hanya sekedar hidup namun juga membutuhkan bekal yang sempurna betul tidak bisa aina kita seorang wanita ingin dihargai ingin dihormati kalau misalkan kita tidak mempunyai ilmu betul Bu teu bisa aina urang hayang dihormati ku batur hayang disegani ku batur lamun misalkan teu ngabogaan ilmu betul Bu saur Gusti Allah dina Al-Qur'an bagaimana Bismillahirrahmanirrahim ya rafa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Allah akan menaikkan derajat seseorang yang mempunyai ilmu betul makanya ilmu itu luar biasa apalagi untuk perempuan ya Bu ya bagaimana kita bisa dihormati kalau misalkan kita tidak memiliki ilmu karena pada dasarnya kita tidak akan tahu bagaimana caranya kita menghargai diri kita sendiri kalau misalkan kita tidak mempunyai ilmu matakan jadilah wanita yang terdidik sebelum mendidik sok sanajan ayeuna urang disebutna wah awewe loba gaya balikna oge ka dapur kasumur jengka kasur tapi eta ge urang teh kumaha Bu ka kasur ge perlu ilmu tidak perlu ka dapur perlu ilmu tidak ayeuna kasumur oge perlu ilmu matakan luar biasa adanya organisasi ini mudah-mudahan menambah menambah kesadaran kita bahwasanya peran wanita itu sangatlah luar biasa untuk lingkungan yang lebih agamis matakan luar biasa terciptanya organisasi Muslimat NU Fatayat NU pokoknya organisasi wanita Indonesia luar biasa mudah-mudahan bisa menambah kesemangatan kita menambah
kesadaran kita, menambah solidaritas kita, kita menjadi wanita yang bisa menghargai diri kita dengan ilmu. Kalau misalkan Bu di sini Bu, pengajian rutin itu biasanya dilakukan berapa bulan sekali Bu? 1 bulan sekali. Komodi sebulan sekali mah luar biasa. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan ilmu yang telah kita dapat. Amin ya Allah ya Robbal. Jam menunjukkan jam 11.17. Duhur jam berapa teh? Maknya duhur jam 2 jadi emaknya jam 12. Betul? Luar biasa peran wanita dalam kehidupan itu luar biasa. Kita harus bisa berperan. Banyak sekali peran yang harus dilakukan dalam tubuh wanita yang lemah ini. Nah, batur nyebutnya wanita itu lemah, padahal wanita itu adalah orang tangguh, kuat. Dibuktikan ku ayeuna poe ayeuna Bu, anu panglobana ngahadiran dina ieu acara teh awewe apa lalaki? Awewe. Anu sok ganeng di pangajian, anu sok ribut ku pakaian. Tadi ge di imah garandeng. Ari bajona teh masih alusna masih tunik. Ieu mah cenah ieu ngaromongkeun baju. Anu sok panasan ku harta batur, anu sok tuang toong kana harta batur, matakan di neraka lolobana. Naudzubillah ya banyak. Luar biasa. Tapi insya Allah orang-orang sini mah masya Allah wajahnya wajah salihah hungkul, wajah surga hungkul, wajah orang-orang yang bisa membahagiakan suami, orang-orang yang bisa mendidik anak-anaknya dengan luar biasa, menjadi warga negara yang luar biasa. Amin, lain amin amal ya punya. Bu, supaya lebih semangat kita bersolawat, solawat nahdiyah. Siap? Tapi sebelumnya saya minta maaf dan saya minta izin dulu untuk kepada panitia semuanya ya. Sebelum saya bersolawat, sebelum kita bersyair bersama, saya mohon izin. Saya kemanapun saya berada, kemanapun saya ceramah, pasti saya selalu bawa kalender 2026. Ini rek naon neng, rek jualan bukan, saya rek dagang. Kenapa kalender 2026 sudah dibawa? Ya karena saya bersilaturahmi kepada ibu-ibu semuanya Brebes itu hari ini. Dalam artian iraha deui ibu panggih jeung abdi teh, betul? Matakan ia mawa kalender jang kenang-kenangan. Naon bedana kalender ibu jeung kalender abdi? Ari kalender ibu mah panti toko emasnya, betul? Teuing saha ning fotona teh teu wawuh. Ari ieu mah kieu jengjreng. Cantik tidak? Udah diedit. Di sini ada media sosial saya yang real. Yang apa? Real. Dari mulai Facebook, YouTube, Instagram, dan TikTok. Nah, jadi promosi. Bukan promosi, kusabab banyak sekali oknum yang mengatasnamakan manajemen Awit Fitriani padahal bukan. Nyebutna erek ngondang Awit Fitriani anu jol teh geuneuk lain abdi berarti eta salah. Betul? Matakan kusimpuring diterterakeun nomor WA. Tapi kade bapak-bapak ieu mah sanes WA pribadi tapi WA admin. Kamari anu ngechat, "Hai cantik." Diblokir we da rujit ibu gitu. Matakan bangga nu bade kasih teteh, tapi saya minta 1 atau misalkan 4 panitia untuk membantu disebar gitu karena melihat jamaah yang sangat banyak. Saya husnudon cigana ibu-ibu sadayana teh bakal mareuri kabeh. Matakan teh cukup usap urang 2 urang. Anu bade mangga kasih teteh. Sabaraha? Kabatur mah 20.000. Tapi mahal teuing ka dieu mah da balalager ieu ibu-ibu naganya. Bapak-bapakna ditingali kararasep. Saware. Ibu-ibu nage gareulis. Henteu teu saware. Pan aya abdi kabawakeun geulisna. Anu bade mangga 10.000 saja sambil kita bersolawat bersama. Sabaraha? 10.000. Tarisma teh yang lama ada
اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتناشد وتحمس بها الجهاد لي وإعلان دين الإسلام وتحمس بها الجهاد لي وإعلان دين الإسلام. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتناشد وتحمس بها الجهاد وإعلان دين الإسلام بها الجهاد وإعلان دين الإسلام وإظهار شعائر على طريقة جمعيات نهضة العلماء وإظهار شعائر على طريقة جمعيات نهضة العلماء وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتناشد وتحمس بها الجهاد وإعلاء دين الإسلام وإعلاء دين الإسلام وإظهار شعائر على طريقة جمعيات نهضة العلماء وإظهار شعائر على طريقة جمعيات نهضة العلماء وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وتحمس بها الجهاد وإعلاء دين الإسلام وإعلاء دين الإسلام. الله 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 أهل الجمعية جمعية نهضة العلماء لإعلاء كلمة الله جمعية نهضة العلماء لإعلاء كلمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتناشد وتحمس بها الجهاد وإعلاء دين الإسلام بها الجهاد وإعلاء دين الإسلام وإظهار شعائر على طريقة جمعيات نهضة العلماء وإظهار شعائر على طريقة جمعيات نهضة العلماء وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
ثبت وانصر أهل الجمعية جمعية نهضة العلماء لإعلاء كلمة الله جمعية نهضة العلماء لإعلاء كلمة الله فصل على سيدنا محمد اللهم صل عليه ترغب وتناسط وتحمس يا ويل أهل الإسلام هدي يا ويل أهل الإسلام اللهم صل على سيدنا اللهم صل عليه صلاة ترغب وتناسط وتحمس ويعلى دين الإسلام يا ويعلى دين الإسلام وسلم دائما صل عليه صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وهدى والآل والأصحاب من قد وهدى وسلم دائما على مدى صل وسلم دائما على مدى والآل والأصحاب من قد والآل والأصحاب من قد وهدى
سلام الله على رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله يا سلام يا جماعة اللهم صل عليه وأول إجابة panjang yuswa Qur'amana pupusna husnul khotimah pupusna husnul khotimah salatullah سلام الله على سلام الله على ياسين حبيب الله يا سلام يا جماعة مجيب وأول إجابة sentiasa angkat jauh kama kasanang Madinah sentiasa angkat jauh kama kasanang Madinah سلام الله على رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وفي علي ونياتي به أستغفي من كل دليل ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي
sholli wa sallim wa barik. Amin. Sallu alaihi. Ibu masih semangat, Bu? Di sini sampai jam berapa, Bu, saya waktunya? Jam 3, jam 12. Lanjut. Hayang lila hayang sakedeung. Embung simkuring mah moal lila-lila teuing. Sok tara diaramalkeun. Betul, Bu? Urang mah kakenaan ku panyakit barho. Ibu apal barho? Naon barho teh? Bubar po, aya nu leuwih parah cingho. Naon ari cingho teh, Pak? Cicing keneh oge enggeus. Aya nu leuwih parah tumhiho. Naon ari tumhiho teh? Lain lagu India. Singkatan abdi mah tuman hilap jeung matakan ulah lila-lila. Nu penting singkat padat melekat ulah poho balikna urang mawa ilmu anuman nyebut berkat bieu meuni tarik euy. Kaciri nyebut berkat eta ahli barang dah matak ngajina ulah lil nu penting dah daek initna nyebut dahar deh. Bu, ibu beli kalender, ibu baru taunya nami nate saha Awit Fitriani. Tadi can perkenalan ditinggali di tukang aya foto meni geulis dina foto manya gelisan aslina apana foto. Waduh sumkuring mata percaya bieu ge ngaliwat kadinya anu haharewasan aslina mah kos bayawaknya. Emangnya ibu cantik cek abdi teh, ibu juga siga bool ucing cek aku teh. Wow, masya Allah. Balik di kado tadi, jadilah wanita yang bisa menghargai diri sendiri. Hargai diri dengan apa? Dengan ilmu. Ternyata apa, Bu? Lain ternyata, mudah-mudahan acara ini itu menambah kesadaran kita bahwasanya menjadi wanita itu cantik saja tidak cukup, bagus badan saja tidak, tapi kita harus menghiasi diri kita dengan akhlak. Betul? Lamun misalkan dicantelkan karena rumah tangga, apa, Bu? Ada kenyataan yang menyakitkan untuk perempuan. Apa? Tidak ada satupun laki-laki yang menerima kita apa adanya, itu tidak ada. Betul? Aku menerimamu apa adanya. Waduh, pret. Aku suka wanita yang natural. Waduh, waduh, tidak, Bu? Omongan itu keluar dari laki-laki yang belum menikah. Betul? Menikah mah penuh dengan cinta manehana teh. Cinta itu buta. Teu paduli cicing da saung butut nu penting cin. Teu paduli dahar jeung uyah hungkul nu penting cin. Keur bobogohan panggilan lagi ayah bun, ayah bunda. Aku menerimamu apa adanya. Waduh leta teh. Minimal kalau kita tidak cantik, kita tidak kaya, minimal kita berilmu dan berakhlak. Betul, Bu? Tidak ada laki-laki di dunia ini yang menerima kita apa adanya. Wadul ning neng salaki aja menerima keneh aja apa adanya. Wadul eta teh maksakeun. Ngaranna ge penuh dengan cinta. Betul, Bu? Cinta itu buta. Cinta mah moalil. Ayana oge anyarani pangalilana ge paling 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nu ngaranna cinta mah bakal kakenaan ku seep. Itu nyebut setan dia, kuseep paling lila ge 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Betul, Bu? Cinta mah buta. Terus apa dong yang memelihara cinta itu? Ilmu. Betul, Bu? Kenapa Siti Khadijah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu diingat oleh Rasulullah? Karena Siti Khadijah itu merupakan istri yang luar biasa, kermagelis, benghar, berakhlak. Luar biasa tidak? Kalau misalkan kita merasa cantik tidak, badan kita tidak bagus dan lain sebagainya, perbaiki akhlak. Aku mah membahagiakan suami teh dengan dangdanan, boleh. Ibu suka dangdan depan suami, Bu? Ibu sok dangdan hareupeun salah kitara. Oh, sok lamun rek acara muslimat cenah. Ayeuna mah acara rantik ibu-ibu teh nya. Bu, di Sukabumi ibu-ibu lamun misalkan keluar imah, Pak, alus make baju teh, di imahna masuk make naon? Oh, sok dia make daster. Di ditu mah dasterna ge nu raruksak, nu kararohok sarua. Berarti orang Sukabumi ge nyontoh ti dieu.
Heeh. Subhanallah. Di imah teh make daster anu kararohok sararoe cek abdi bu nah make baju teh anu kararohok teuing neng beuki rangsak teh ngeunaheun tiis buuk ririaban kos kasetrum hebos bau jeng leungeun bau-bau salakina asup ka kamar ti kabalik deui Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ya pamajikan aing atawa juri dangukeun orang Bantar Kawung batur mati peuting seungit teh make hand body imader make autan atuh diletak ku salakina paeh karacunan betul bu ibu laki-laki teh geuningan resep ka awewe nu geulis teh resep matakan urang teh kudu dangdan hareupeun salaki dalam artian rapi hareupeun salaki teh siap. Tapi kemarin bu saya ngaji di daerah Cirebon aya nu ngechat ka abdi ngawa assalamualaikum bu ya kemarin saya dangdan depan suami niatnya membahagiakan suami tapi kenapa ya suami saya malah takut ibu dangdan kos kumaha coba ningali fotokeun pas difotokeun reuas dikirim nu sekali lihat ya ibu punten sebelumnya ibu usianya berapa saya 72 neng wah ditinggali buukna diriabkeun make bunga cete ibu alus teh baheula meureunan buuk diriabkeun make bunga alus teh baheul da ayeuna mah geus pinuhku baheula meureunan ece alus teh make baju anu merecet teh da keur langsing keneh ayeuna mah geus siga nangka di karungan apa nangka di karungan beberahilan kari disabut make bodoblug ge murag ka handap ditingali teh awak si ibuna teh hideung make baju beureum persis kos tangkil ibu apal tangkil di dieu melinjo bajuna tah hejo bajuna teh koneng ari ditingali hideung maksudnya kumaha rapi hareupeun salaki ibu teh percaya kana obrolan abdi laki-laki itu tidak ada yang menerima kita apa adanya tidak percaya mari kita survei kepada bapak-bapak ayah bapak cinta apanya ka pamajikan teuing cenah nyaah apa cinta biasa aja ibu cinta teh ka salaki henteu betul karena sekarang yang berperan bukan cinta tapi nyaah bu yang namanya duit betul sih karena apa zaman sekarang perilaku seorang istri kepada suami teh kumaha saldo salaki loba duit jeung salaki eueuh duit beda teh salaki keur loba duit kumaha kacirina ih sayang kaset ditinggali ti Gusti meuni seger kitu salaki saha sih eta salaki batur ada pernah seger mah ditatap ya Allah kamu kok begitu memandangmu tak bosan-bosan ari salaki keur eueuh duit kumaha Gusti ditokir teh kos ka ucing ciga tadi berarti bukan cinta lagi bu bapak cinta apanya kasih istri neng bapak mah teu apal geus mati rasa ting cinta ting nyaah aya apa bedana cinta itu dimana-mana ditingali matak ngageter baheula urang ningali jalema nu dipika cinta ti kajauhan teh ngageter betul ari ayeuna ngageter keneh teu paningali pamajikan osok cenah ngageter mun can dahar 3 poe lain ngageter cinta eta mah naon lapar nu ngaranna cinta mah di mana-mana dicabak teh matak nyetrum baheula si bapak memotoran jeung kabogoh napel kana tonggong nyetrum ari ena nyetrum keneh teu panyabak pamajikan itu berarti lain cinta deui tapi nyaah bapak menerima istri bapak apa adanya tidak kapaksa coba simkuring bade nanya ibu repehnya karena bapak-bapak hanya ada 20-30 lah palingnya juga coba bapak-bapak resep teu ningali pamajikan anu gelis resep dangukeun ibu cicing heula nya cicing
resep ke ningali pamajikan anu glowing res dangukeun tah anu tara dangdan resep ke ngambe pamajikan anu seungit cik di marodalan henteu astagfirullah lamun dina game tema gudir eta teh disebutna resep-resep henteu matakan ari henteu mah ulah loba gay tarimakeun pamajikan siga bangbung masa euti istri saya mah siga simet neng tarimakeun cantik itu perlu modal perlu yang namanya ibu rek treatment ka salon ka klinik perlu yang namanya tapi naon aya tapi tapian sih perlu yang namanya duit ya punya matakan dina rumah tangga perlu yang namanya dukungan antara suami dan istri percuma ayeuna urang loba duit ka teu didukung ku salaki mah betul banyak di dunia ini suami yang sangat tajir tapi ka pamajikan mah koret aya nu kitu belah mana diukna ya Allah belah ditu bapak wayahna nya da ayeuna mah loba keneh ibu-ibu jeung bapak-bapak cinta dan nyaah mah beda betul Bu ibunya kasalaki osok ngamuliakeun salaki Masya Allah Pak saya mah husnudon Pak ningali ibu-ibu orang dia mah dasar rolihah jika nate tara nyarekan salaki nu belah dia teu tarima ieu aya naon ya ibu sok malotot tara ka salaki atuna osok mah nya peureum ka salaki teh teu kaciri atuh ibu sok nyentak salaki bapak-bapak sok disentak tara sok dibentak tara paingan atau baregang laras kita wanita cinta jeung nyaah ibu cintanya ka salaki eueuh cenah neng cinta itu buta ibu kemarin apa ibu ayeuna nyebutkeun salaki teu boga duit nah atuh baheula hayang kasih bapak cinta buta neng hanyakal ece teh ngomong kasih bapak baheula hanyakal kumaha ibu teh teleponan neng jeung si bapak teh baheula cek ibu teh kumaha ayah gak papalah bunda mah balangsak juga yang penting cin ditanya ku si ayah bener itu teh bunda bener ayah seberat apapun beban derita hidup bersamamu ku kan terima cek ibu-ibu pret hanyakal aing baheula ngomong kitu geningan karasa 10 tahun 20 tahun kawin teu kieu balangsak teh ripuh eueuh hayang dahar menta sangu kasih bapak dibere teu aya naon atuh di imah bapana aku hanya punya cinta dan tak punya apa-apa keur lapar jalma lapar diajak nyanyi pingsan pas hudang kokoloyongan ya Allah geus ripuh ieu ningali ka dieu geus ladieur karena korban cin cek si ece lelah diriku mencoba mempertahankan semua demi langkah terbaik hanyalah perpisahan. Wih, harus gitu. Matakan menikah harus dengan ilmu. Jadilah wanita yang berilmu. Pak, insya Allah bojo bapak punya ilmu dibere sababaraha oge ku bapak bakal diterima. Sebaik-baiknya istri adalah yang bersyukur atas pemberian suami. Dibere 2 juta sapoyeun diterima. 200.000 neng sajam siap ayah eta istri yang salihah. Betul Bu? Jadi ternyata kita itu bukan cinta lagi tapi nya neng ibu mah teu bisa ngabedakeunnya apa cinta ka salah kitanya. Ibu sok ningali wajah salah kita. Ibu nu tadi wanita itu Pak, hebatnya wanita hal yang paling sepele pun akan menjadi nilai ibadah. Al ilmu qabla al qawli wal amal, asal orang apal kena halal
jeung balelol di kieu ari can tuang siang teh ari can dahar beurang teh sok kieu sok jadi balelol karek di mana bi teh sepele saja kita akan menjadi nilai ibadah asal orang apal heula kana ilmu nah betul Pak. Ayeuna ece melihat suami saja sudah menjadi ibadah Bu. Untuk perempuan yang melihat suaminya dengan rasa kasih sayang, ibu sayang kepada suami, dedeh ningali salah kitu ya Allah, itu salah kisah, adipek salah kibatur. Ibu melihat suami itu bagaikan melihat Ka'bah, dina pada dihampura dosa ku Gusti. Komo ditambahan ku perkara anu dedeh gitu ece teh nyaah kasalah kita sayang kasalah kita karunya kasalah kita maka salila tetepan ece salila paningan naon atunya ngomong nanti asa pabeudit kieu salila ningali ece kasalaki eta teh ku Allah teh digugurkeun dosa. Ibu ningali salaki dengan penuh kasih sayang tapi ulah penuh kebencian. Aduh jeung ieu nya pilek Bu hapuntennya simpureun teh sedang sakit ieu teh. Baik teu nanya oge nya. Melihat dengan penuh kasih sayang. Maka salila teutepan ece selama ibu melihat suami ibu dengan penuh kasih sayang selama itu pula Allah menggugurkan dosa ibu. Ibu ningali salaki dengan penuh cinta dengan penuh sayang sajam berarti dosanya juga murudul lamun misalkan ibu ningali salakina teh samenit berarti dosa oge gugur samenit luar biasa kan matak ningali wajah salaki teh sarua jeung ningali Ka'bah dihampura dosa tetep wajah salaki teh ya Allah bapana baheula mah ibu sok nyebut naon ka salaki aa meuni gaya aa nya hah ayah bapakna biasanya Sunda mah nya ibu sok bapakna baheula mah bapakna teh asa kasep kos Arjuna ari ayeuna aduh geus dekok ayeuna mah daweuh nu rata nya wajahna bapakna baheula mah bapakna teh asa gagah ari ayeuna Gusti payot geus make iteuknya geus mawa tongkat bapana baheula mah bapana teh asa seungit ari ayeuna tah dangukeun bapak-bapak teh bau bau naon Bu bau bako bau udud bau neraka sagala rupa aya harus sadar Pak bapak-bapak itu Pak loba gaya tadi mah resep cenanya ngambek pamajikan nu seungit cenanya punya ari bapak-bapak bau matakan Pak rek sare teh make parfum ieu meuder make geliga atuh peurih kana panon teh nyereng nya Bu yeuh dangukeun Pak salaki batur sebelum tidur itu luar biasa mandi heula mandi batur mah Bapak sok mandi tah rek jumaahan we cenah saminggu sakali mandi teh salaki batur mah Bu mandi heula make kimono mandi buuk teh disemprot ameh teu bau naon jiko ibu dangukeun hulu naonnya hulu suami kepala suami kalau harum kita betah enggak Bu Bapak harus menjaga buuk Bapak kenapa karena ladang ibadah wanita itu di buuk juga ada loh imah ya Allah rek sare di amuan teh bau hayam pan lamun seungit mah Pak Bapak lamun huluna seungit ya lamun kepala Bapak harum dicabak ku pamajikan teh adem nya Bu nya ibu sok ngusapan si Bapak tara ari nu tara kunaon pas ya Allah Bu dicabak salah kita Gusti harum satu lembar buuk yang ibu cabak naon atunya meni dicampur gitu satu lembar rambut yang ibu pegang dari kepala suami itu matak ngagugurkeun karena 10 dosa pertanyaan yang saya takutkan
Kamu salaki namun gondrong, kumaha lamun gunul bukan. Saya tidak akan kalah oleh bapak. Kieu. Bu araya, ari salaki ibu boga sirah sabariji? 2 Pak. Lamun sirah nu luhur botak pindah ka mana? Simpel nyawanya. Heeh. 1 lembar buuk matak ngagugurkeun kana 10 dosa urang komomun gondrong. Ari nu botak kumaha pindah we ka handap. Karena cenah anu bararotak oge sok gondrong. Naona duitna. Coba kaja salaki teh usapan nya bonya. Matakan kudu seungit, salaki batur mah memeh sare teh seungit. Disemprot make parfum. Ari di dieu make naon Bapak? Batur mah sareungit, ieu mah karah mencetan suku we, make GPU dari puh geus ti kebon. Keadaan seorang suami sudah seperti itu, apakah sama ibu dipertahankan? Dipertahankan. Kenapa? Nyaah, lamun teu nyaah mah bapak teh geus dipalidkeun ka sungai, make karung dibeungkeut ku karet ban, dilelepkeun di batuan luhurna, ameh teu ngambang ka luhur. Tapi ibu urang ulah kepedean teuing, dikitukeun nya bapak teh cenah meuni kitu ka bapak-bapak teh meuni ripuh. Da urang oge sarua Bu, ditingalikeun ka salaki mah dari ripuh urang teh kayaan. Ibu peuting-peuting ngagoler ditingali ku si bapak. Inungna baheula nama inungna mah asa geulis euy. Ari ayeuna ya Allah kariput cenah. Karenyot naon deui? Indungna baheula mah indungna teh asa kararenceng ari ayeuna. Gusti ditangkarakeun ge kos ceplok endog ayeuna. Indungna baheula mah indungna teh asa mulus ari ayeuna geus pinuh ku stretch mark. Apal teh? Anu ngagarurat ning beres ngalahirkeun. Si bapa mah teu apal nya banyak. Teu apal, matakan puting-puting sok nanya, indungna eta teh naon? Lejing teh alus borelang. Padahal lain lejing borelang eta teh naon? Singkayo disebutnya tadi di itu mah di Jawa Barat mah singkayo, stretch mark. Ternyata cinta itu tidak akan apa Bu? Tidak akan abadi. Cinta mah moal lila. Ternyata kita hidup itu dengan akhlaknya, bukan dengan rupanya. Betul? Bukan bahu berbintang, bukan leher berdasi yang kudambakan. Sugante dia yang punya istri, jangan. Jadilah wanita mahal, betul Bu? Ternyata kita juga sama Bu. Kita juga karena apa? Karena tidak ada yang menerima kita apa adanya. Minimal kita harus mempunyai 3 kriteria. Lamun teu geulis atuh beunghar urang teh. Atuh henteu beunghar urang teh naon? Turunan urang oge alus, berakhlak, berilmu. Matakan alhamdulillah wa syukurillah, luar biasa adanya organisasi ini teh, mudah-mudahan menambah kesemangatan kita, menambah kesadaran kita bahwasanya kita sebagai wanita itu ternyata tangguh. Wanita itu tidak cukup hanya cantik saja, tapi juga harus cantik hati, cantik akhlak. Betul? Masya Allah luar biasanya punya. Mudah-mudahan kita semua menjadi istri yang solihah yang dirindukan oleh surga. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Ini udah jam 12:03 Bu. Cukup Bu, cukup. Encan, lamun encan ondang deui wae nya. Geus tadi teh jam setengah berapa tadi? 10:30 ya. Naik teh jam 10:30, ayeuna jam 12. Aya sajamnya. Sejam setengah. Melihat ibu-ibu, saya lihat Masya Allah geus aya nu 5 watt, geus aya nu nararangtung di ditu marek baralik, samaruk geus beres baralik deui. Tapi alhamdulillah luar biasa nya punya semangat ibu-ibu semuanya, luar biasa. Rek baralik teu balik deui, teu jadi. Luar biasa anu kikiplik hareudang aya nu cangkel segala rupa, luar biasa. Mudah-mudahan jadi ibadah
insya Allah jadi pelebur dosa kita. Amin ya Allah ya Robbal. Bu, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya Bunya. Khususna kangge abdi, umumna kangge ibu-ibu sadayana. Mudah-mudahan orang sadayana tiasa tepang deui bisa bertemu di lain waktu dalam keadaan sehat wal afiat. Amin ya Allah ya Rabbal. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.